Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puasa di bulan Ramadan, ulah-ulah puasana kakarak bunga ku datangna bae geus haram ka neraka. Masyaallah, cakangjeng Nabi, man fariha biduhuli Ramadana harramahullahu jasadahu alan niron pohara. Saha jelema nu bungah ku kadatangan bulan Ramadan, bungah ku datangna doang haram jasadna asup ka neraka. Alhamdulillahirabbil kurang bunga ieu deuk datang bulan Ramadan. Sakali dia bunga apa henteu? Lain sungut bunga makarah ieu tah. Lain sungut nya deh. Kuari ditanya ku kula bunga padahal mah henteu. Itu kumaha di dinya bae. Contoh bunga mah kieu, contoh bunga mah kamari aya nu datang ka imah kula seseriatnya na. Alhamdulillah cenah kiai hasil maksud naon ieu sia? Kamari kula minta cai pan ka kiai teh supaya diterima di pabrik. Ku hari geus ditarima, ku hari geus digawe kura alhamdulillah. Bunga tah eta ngaranna bunga tah. Nyana doang, atuh kulana mah biasa bae kan. Bunga mah masing-masing. Kayak deui hiji jelema, kiai alhamdulillahirabbil alamin. Kunaon tuh? Masyaallah, tadina pan kula hayang kawin bae. Aju henteu minta cai ka kiai. Barang nginum cai kiai tiis alhamdulillah nyantol. Jadi kuari kula kawin jeung Sarwiti urang Cikupa mantap. Bunga tangarana tah, bunga tangarana tah. Aya deui saurang deui, kiai alhamdulillah ya suraseri. Naon sia suraseri? Alhamdulillah lah pokona mah. Kek naon? Hasil maksud be pokona. Naon ya? Nyandung. Bunga kan ngaranna. Nu saurang deui mah ceurik bae kula balik ngaji di majelis. Geus aya kieu bae. Wah, pasti jelema keur puyang ya kajian hukum. Asal datangna subuh bae ge puyang kajian hukum. Dan kula datang ka dieu di mana ye? Di Gembor. Naon ieu ka dieu? Duh, kiai cenah tulugan kula. Kunaon emang pamajikan kabur geus saminggu. Atuh neangan deui we, lain kitu. Geus nyahorasan atau mapan kiai. Eta pan ngaranna pusing. Eta mah prihatin hate masing-masing tah mah. Lantaran nyaho kana nilai nu dibungahkeun, nilai anu diprihatinkeun. Teu bisa kababawa urang mah. Aya deui nu saurang. Balik ngaji keneh tah isukna. Subuh begitu datang ka imah duaan geus kararieu bae lalaki ye. Tanya ku kula di mana ye? Kula di Gembor cenah kiai. Naon ye? Mio leungit tadi jam 3 mio warna hideung kakarak saminggu di leungeun kula leungit mio. Sia bisa dan mio cek aja. Prihatin. Aya deui ka sore keuna awewe di perumahan. Waalaikumsalam mana kiai cek cenah. Cak santri kula teh duduk aja bangga pengen langsung ketemu sama kiainya cek cenah. Je, mun aya pamajikan kula pan pajar bebene kula eta. Tiga tuh duduk aja dulu cek santri enggak pengen buru-buru cek cenah. Oh kiai aja lagi sholat dulu. Oh sholat cek cenah. Mbak mau sholat, sudah keburu sholat, puyeng jengnya diupanya. Ulah datang gadinya. Oh mbak dari mana? Saya dari perumahan. Kenapa mbak ini? Aduh katanya motor saya Mio doi bae. Saya belanja ke Sabar Subur, masuk keluar lagi udah hilang. Kena kiai tolong, kiai tolong. Kalau bisa putar giling aja cenah sama kiai. Kalau nggak bisa putar giling, atau kiai aja beliin mio saya. Jeblon ya. Hebat biasa. Atuh aing lamun di pentaan saya kuno kitu aya 2 bage beak. Tak ieu tah. Hate hartina bunga apal kana nu dibungahkeunana, prihatin jeung sedih nyaho kana makna nu diprihatinkeun jeung nu sedihkeunana. Nah, kuari kula deuk nanya ka urang dieu, urang deuk kadatangan bulan Ramadan bunga, emang aya naon di Ramadan? Coba. Mantap bunga kunaon? Hah? Sahur. Mantap bunga sahur. Lain. Mantap bunga naon? Buka 4 gelas. Kopi, rujak, wah, iyo mantapnya sayur. Oh, kelapa muda. Orang minum teh pihla, ju teh manis, aju bonteng suri, aju nondi. Tadi kelapa muda kan, giliran kolak dan kolak. Kita kira, cak pemajikan nak atuh gara ka masjid. Ka masjid. Kurang tuh, coba teh aing.
Gusti Allah eta tipe panunggangan teh kos kitu lah kadeuleuh ku aing beteungna lain deui saurang mah bunga teh kos kitu lain aya naon kiai nilaina di bulan Ramadan anu luar biasa lamun bulan Rajab eta adalah syahrullah bulan Allah lamun di bulan Sa'ban ia adalah bulan Kangjeng Rasulullah lamun di bulan Ramadan syahru ummati kok hebat amat panca Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi kullu amal ibni Adam lahu seluruh amal ibnu Adam jang ibnu Adam balik tapi kecuali puasa fa innahu li taman waing cak Allah wa ana ajzi urusan ngabales datu kudunya hosia mah ku gede-gede ganjaran penting mah siap puasa bae geus pokona mah nyaho hebat bae tah ku gede-gede ganjaran puasa urang deuk datang bulan Ramadan teh lain inget kana kolak lain inget karena kelapa muda tapi inget kaganjaran anak Masya Allah mun kuari urang apal hebat amat eta ganjaran Ramadan hebat kuari bunga dek datang bulan Ramadan lantaran berarti mengkikis dosa-dosa junatun nutupan dosa-dosa ngahampura dosa-dosa ku ayana bunga dek datangan bulan Ramadan mun pae kurang kuari pae geus bunga dek datang bulan Ramadan aram ka neraka alhamdulillahirabbil urang bunga tante daek pae kuari sorga daek pae bodoh-bodoh tinggi ka sorga embung heran aing mah ja ka neraka daek atuh komo sorga bae gengke heula emang gunaon gitu sia ieu mantak haju encan hayang pae teu yakin emang kunaon teu yakin main gaple ye masih keneh terus main catur terus main bola terus si mbak dikontrakan itu teh pan ngajangjian bae kuari gaya natitot itu SMS udahan ngajinya belum tunggu sebentar eta gangguan ta nu kos karar itu ta jadi urang mah ganjaran nu sakitu gedena eleh eta ku si mbak urang Lampung Masya Allah ja ai janjian jeung si mbak mau mandi nage 7 kali malam mingguan janji di mall di ditu pan mandi deui make susungitan deui di kaca nage geus kieu oh bunga jasa da kunaon si doi bakal kapanggih nyodoi nyau jablay pokoknya mah penting mah kapanggih eta ku bungahna pohara luar biasa tapi dek datang bulan Ramadan kunaon atuh meni empes-empesan cek budak ngora teh aing mah datang bulan Ramadan eungap kurang gitu lah arah eungap pokokna tak eta budak lamun pae kuari neraka teh sia neraka cek aki-aki teh aing hayang nama puasa aing sekolah teu kuat cek aki-aki neraka sarua bae teh ge cek anu ngarakeneh heueuh cenah teh bulan Ramadan ayo sahara rese ja sahara rese cek aing aja beurang urang kumaha beurang peuting ulah teu pararuguh teu paruguh tah eta lamun aya nu kos kitu ge sarua tah bakal dikolosotkeun ka neraka ke lamun nu kos kieu ge siap tuh baju aing geus diseusuhan dekat itu jang taraweh ai salat Jumat moal Jumat mah taraweh doang ai taraweh disiapkeun ai Jumat teu emang anak murid Haji Hambali mah kieu kabeh masyaallah kan disiapkeun atuh cara wali-wali Allah wali-waliatullah baju nu ieu jang salat taraweh khusus lain bagusna tapi senangna jeung bungahna mau kena nu ieu jang taraweh jeung salat sajabana ku senang jeung bungah masyaallah tah ieu dahareun jang sabulan puasa ku nikmat-nikmat teuing ibadah di bulan puasa pandai kuduna mah ieu urang di bulan Ramadan teh kieu ye kuduna ye nu bang bagus nama siapkeun jang pamajikan jeung jang anak jeung jang urang sabaraha teh kabutuhanana 10 jutaan tah ge 10 juta cekel ku si Aneng teh 10 jutanya mahikeun urang tah sabulan puasa tah jang budak 400.000 jang nu ieu 500.000 jang maksud teh jang maneh geus kakak mah ulah di pikiran geus pokona mah nyaho kakak mah ka ditu meureun ka nu ngora ulah di pikiran pokokna goblok sia
juta. Iya nya. Ya 10 juta nya. Aju naon kak kikituanan urang ibadah supaya tentrem kakak ulah diganggu dek maca Quran hayang menang 30 kali tamat. Ye, pemajikan ye. So, eta pamajikan ge teu percayaeun jatilok burung. Segala deku ustadan burung. Lu jelas banget neng urang siap kuari mah deleukeun kakak ibadah neng gitu kene nya urang sesah nu bagus lagi itu geus kak bareng geus ca Quran nasbeh waktu salat gegera jadi geus teu kaganggu-ganggu tah nu hebat bakitu baheula aya urang Arab urang Jakarta ngaranna Saleh lain Habib lain Habib Saleh dengan ka Indonesia kawin kebenaran jeung dulur kula jeung dulur abah ajunya nama teu eureun-eureun maca Quran tadi bulan Ramadan teh kitu tah duit jang sabulan Ramadan ulah diganggu urang ari ibadah ka Allah geus talalentrem tah nu hebat tah kitu tah jang maneh 10 juta ka pamajikanna tah jang anak 2 juta 2 juta 2 juta cek pamajikan teh dek awe kitu emang nu hebat mah sayang akur cenah kos gitu mah ibadah tentrem gitu mah atuh pan ieu boro-boro ibadah dibere duit tilok naon tilok mending mun nyanana ngajedog di imah eueuh tinggal anak bae ceurik bae tinggal pamajikanana ieu bapak sia ka mana sia kos lain anak sia bae kos lain anak aing jeung lain ka anak bapak sia bae ceurikeun jeung ceurikan naon atuh ya abah sia eueuh hese jualan geus eueuh malah mah kongkorong mah dibawa ku nyana hese pada tak wajib boro-boro ibadah pantang sok bedek ieu bae goblok salaki lain maca subhanallah subhanallah goblok salaki teh kata berkareta gitu hese ibadah memang urang mah ibadah teh kudu aya kestabilan tah ieu mah keur carita nu bagus kos kitu mun aya geus ulah aya kegiatan-kegiatan duniawi dina bulan Ramadan hese kiai kitu mah tama kudu ayanya bari usaha ngan babagi anu pas-pasan mah babagi sing hade bulan Ramadan teh lain bulan sambarangan itu bulan rahmat bulan anu pinuh ku magfirah Allah na ieu parentah Kangjeng Nabi sakedeung deui can anggeus kula ngitungna kakarak ngamulayan halakna iraha buah iraha tanggal hijina insyaallah ke minggu terakhir ayeuna bakal diberitakeun menurut palak lain ngajak ngan asana akur kuari na ieu kubungahna datang Ramadan geus diharamkeun ka neraka komok lamun ngalaksanakeunana tah urang balikan deui nyaritakeun puasa bagi abuya mah sipil nyaritakeun puasa bagi kiai-kiai nanaonan sebab geus jadi kebiasaan kos nyaritakeun tahajud bagi kiai-kiai ahli Allah nikmat hudang jam 1 jam 2 tapi bagi masyarakat biasa cara urang ngadenge puasa teh memang eungap tapi begitu orang nyaritakeun ganjaran anu sakitu gedena pinuh ku pangampura jeung rahmat Allah mulai bergeser kuari ngabagusan diri urang endek siap geus baralik ti dieu engke baralik ti dieu di imah merenung Gusti abdi alhamdulillah dijadikeun hamba Gusti nu beragama Islam sakedeung deui bakal aya ketentuan puasa Gusti abdi deuk siap ngalaksanakeun puasa di jero bulan Ramadan abdi nyuwunkeun ka Gusti mudah-mudahan abdi dibere sehat dibere jagat dibere kuat ngalaksanakeun ibadah khususna puasa umumna jeung ibadah-ibadah nu lain kege ku Allah dibere tenaga baru eta ngaranna tafakur merenung ka Gusti Allah sambil berdoa engke ku Allah dibere tenaga anyar teh aya katangginasan sebab urang geus mempersiapkeun diri lamun urang can mempersiapkeun diri justru etalah sok loba hambatan balik deui ka imah terus urang merenung ka Gusti deuk bari diu boga wudu madep kiblat atawa langsung bari ngedeng bae kieu atawa duaan yang pemajikan bari nyekel ka pemajikan nyekel ka urang nyekel ka nyana
Gusti alhamdulillah dijadikeun jelema sehat, pamajikan sehat. Cek pamajikan abdi ge sami sehat. Urang cara rehat turun. Urang siap atuh. Lain salakina puasa. Angel keneh kau puasa mah mending ieu nu aya heula. Ya Allah karim. Nailah Kangjeng Nabi nu bakal anu geus marentahkeun puasa sakereung deui sesuai jeung anjuran dina Al-Qur'an. Nabiuna al-amiruna fala ahadun dina burdahna nu diharapkeun ku urang eueuh deui wal syafaati Kangjeng Nabi urang bakal maot kabehan ge henteu kaya teu miskin teu gagah teu dhaif teu lemah henteu pinter teu bodoh teu pejabat teu rakyat kabeh teu lalaki teu awewe gede leutik bakal paeh kabeh ge bukti paeh tatangga urang anu kaya teh aja bener paeh tatangga urang geuning nu sehat teh aja paeh tatangga urang nu budak keneh paeh komo nu kolot mah meureun paeh teh bakal datang jasa ka aing sesuai jeung ucapan Sayyidina Ali ngutip ti Kangjeng Nabi urang teh kuari keur cicing menghadapi paeh unggal jam unggal poe urang teh keur muru paeh lempang teh urang keur berhadapan jeung paeh keur memburu paeh ninggalkeun alam dunia makin hari dunia makin jauh makin hari makin jauh paeh makin deukeut paeh makin deukeut paeh makin deukeut sing hade geus datang ka waktuna tek teu saha urang bakal paeh tah geus paeh urang dikubur geus terus datang ka kiamat jaga bakal dikumpulkeun di mahsyar bari make pakaianana ngan boe hungkul cek sakaol mas sataranjang kabeh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi jelema lumpat bapa embung kapanggih jeung anak-anak embung kapanggih jeung dulur embung kapanggih pamajikan jeung salaki embung kapanggih jeung pamajikan lantaran loba hak-hak anu teu tercumponi di alam dunia ketika pamajikanna kurang hidmat ka salakina loba nusuzna bakal dituntut jaga di Rabbul Jalil kitu keneh salaki anu baheula di alam duniana teu memberikan nafkah zahir maupun batin bakal dituntut di Rabbul Jalil ku Gusti Allah kitu keneh setelah indung bapana maot aya titinggalna tirkah teu dibagikeun yauma yafirrul mar'u min akhihi teu daekeun ka kana manggihan adina jeung sajabana encan ka tatanggana encan kanu sejen-sejena paciweh di basar teh pabelit luar biasa luka kaler luka kidul luka kulon ieu bakal urang tidinya bakal ngararomong kabeh lantaran maruka kitab kabeh kitab masing-masing nu bagus katuhu nu jore kenca nu jore jasa ditonggong meunangna bakal dicokot kurang dibuka kurang urang kene jaheu ieu jaheu aya kabeh jaheu ieu jaheu nya ji ngaji aya salat aya au kabeh aya bagus ieu mah begitu ieu nu saurang deui ieu mah eceng gondok melulu ieu mah ih jore asana lain kitu meureun protes kulantaran gandeng jasa protes sungut dikunci ku Gusti Allah al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu ya sibun teu bisa ngomong nu ngomong leungeun cek leungeun teh kula malam minggu pernah ngaragap naon ngaragap tanggal cau cak suku kudu aing nu leumpang lagi terus mata ngomong ceuli ngomong jeung sajabana sungut mah teu ngomong Gusti urang bakal kitu teh nah engke ieu mizan teh timbangan saurang gadenya jali maju panunggangan coba timbang begitu ditimbang yore coba timbangan rapi pan kakenca deui bareng di dieu bukuna oh ai salat mah salat ngan teu husu iya yore cek malaikat anu keur nimbang seret jali ka neraka sebab salat teu beres sih salat
Ai jelema ada di luhureun sajadah ya hatena di mall. Aduh, cek jalit teh aing di kana neraka. Begitu dik di kana nerakakeun Kangjeng Nabi stop. Kela enak aja. Main neraka aja. Ini umatku di dalam hatinya ada Muhammad. Tanggung jawab aing. Nyana pernah ngagungkeun ka aing. Malaikat, salah seetik mah sorgakeun. Tanggung jawab ieu Muhammad dia. Geus, balangkeun tok. Atuh lain cara urang malangkeun malaikat maut mah emangna tanagana leutik wedeh nya mah. Urang raga gue. Terus aya deui saurang. Ieu mah jore jasa ieu mah ieu. Jore jasa ieu, sarwiti mah ieu. Salat carang, puasa carang. Carang jore jasa malah manya nama rada daek sok dibawa ku cocodot lah. Ya Allah karim. Begitu ditimbang jore cerik nyana ngahing-hing anu luar biasa. Cerik luar biasa. Cak Allah iwit. Ulah cerik gandeng-gandeng. Besi kadengian Muhammad. Mun deuk cerik ulah embat-embat lalaunan. Aduh, teu bisa aja kena ieu neraka ulah gandeng besi kadengian Muhammad. Aduh bahaya ini. Aduh, cak Allah teh. Beuki kencang bae. Beuki kencang banget. Gus, ulah gandeng. Jol Kangjeng Nabi. Kunaon si cerik. Deuk di kana neraka. Emang bukuna kumaha? Ieu tah sering dibawa ku cocodot. Atuh sia teh ya. Kangjeng Nabi. Ngan jadi ieu sok maca sholawatnya malam Jumat. Ngaji osok ulah salat ge osok sakapeung-kapeungan eta mun digeser-geser lobaan itu. Tapi dia cinta guys, ulah gandeng. Oh, cak Kangjeng Nabi, guys, pokoknya mah tanggung jawab habli. Cak Kangjeng Nabi, ya Allah, bikin ieu jelema ka kaula tanggung jawab pula. Oh, cak Allah teh tadi ge ulah gandeng kadengen ku Muhammad. Geus kadengen ku Muhammad bande kumaha paneta. Geus atuh kumaha Muhammad bae cak Muhammad sorgakeun lah. Geus, cak Kangjeng Nabi tanggung jawab, balakeun. Sorga walangkeun di wong dus ka sorga le cara tak untungna urang cinta ka Kangjeng Nabi teh saat urang butuh pitulung eueuh deui nu boga pitulung disebut syafaatul uzma kecuali Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal habibul ladzi turja syafaatu likulli haulim minal awali muqdami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi wadai nu dibutuhkeun pitulung nu pohara kecuali ti junjunan urang nu ku urang kuari dicintai nu ku urang kuari diminati nu ku urang kuari dituturkeun ajaran-ajaranana eueuh deui nu mantak urang cinta ka Kangjeng Nabi ciri cintana urang sok maulidan urang sok rajaban urang sok maca sholawat ka Kangjeng Nabi eueuh deui nu dipikaharep kecuali hayang syafaat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakaler kakidul kawetan kakulon urang salila hirup di alam dunia urang masadar dibanding jeung kabagusan loba kagorengan tapi lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi jaga di akhirat bakal diberi syafaat pohara luar biasa urang nu mantak daek diuk di dieu ge ieu teh semata-mata cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balikan deui ngajina urang bersyukur ka Gusti Allah dijadikeun hamba nu pangmulyana nu ngaran manusia ternyata kamulyaan eta horeng didukung ku dua kekuatannya eta zahir jeung batin yuk urang laksanakeun ieu awak urang anu geus dibere zahir jeung batin besi aya kakurangan zahir urang datangan dokter obatan urut jajamuan mun batin urang aya kakurangan
datangan kiai-kiai pentana sehatna aji sanggeus sakitu urang didinya ngalaksanakeun terus ibadah ka Allah nuturkeun parentah Allah melalui Kangjeng Nabi ngajauhan laranganana nu diharapkeun eueuh deui ketika urang maot urang hayang mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan khususna nu hadir di dieu umumna muslimin muslimat di panunggangan umumna pisan makumna bae teu pejabatna teu rakyatna teu kiai teu ustadna teu intelekna teu ortodokna nu susah nu miskin yuk urang ngadoakeun urang doakeun mudah-mudahan kabehan ketika urang maot bisa maca la ilaha illallah begitu urang maot jaga urang mudah-mudahan diberi syafaat ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitulah urayan tikaula ala kadar perkenalan ngan meureun kulama ieu eueuh waktu karena di ondang-ondang teh hiji memang geus sangheuk nomor kaduana ieu kulama ieu begitu naon ngaranna abah kula maot ieu ceramah teh hiji dibere sangheuk montak haju sakasampeurna jeung sadaekna henteu aya minat ti ceramah teh embung seakan-akan kos unduk naik ka gunung mah dina pada embungna jeung sangheukna tah nu mantak geus teu kudu ngondang-ondang kula deui nya hartina kula mah dibere sangheuk ieu geus alhamdulillahirabbil alamin kula bisa datang ka dieu bisa nempo urang panunggangan di dieu mudah-mudahan kumpul urang kuari dicatat ku Gusti Allah sehingga urang engke jaga bisa bebarengan di akhirat atuh babarengan jeung kula-kula ka neraka urang ka neraka bareng atuh kula ka surga urang ka surga barengan nu jelas bae kula mah ngadongana hayang ka surga bae eueuh hayang ka neraka saeutik ge eueuh unggal waktu Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin eta bae Gusti abdi manyuhunkeun surga jeung nyuhunkeun jalan ka surga boh ucap boh pagawean boh tingkah segala rupa nu menjurus jang ka surga Allah geus gede harapan jeung husnuzon ka Allah ja urang ahli la ilaha illallah mudah-mudahan dihijikeun ngahiji kuari ngahiji di akhirat mudah-mudahan urang jaga dibarengkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala ngan wiridan di bulan puasa nomor kahiji eueuh deui Al-Qur'anul Karim lantaran Quran diturunkeunana dina bulan Ramadan lamun maca Quran urang sangheuk eta bae wiridan ti Kangjeng Nabi teh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim baca bae siapkeun tasbihna Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni tasbih ragak pamajikan eta ka haji tasbihna ragak cokot deui beterina kakarak 5 pan tadi eta nyekel di ditu tereanggeus eta bae bacana nya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim wiridan di bulan puasa eta istimewa baca Quran wayahna Qur'anna dibuka kadanan sakali tamat saminggu tamat sabulan tamat atuh sabulan puasa teu kuat urang namatkeun masa meunangna bae komo aya awewe maja peubelit jeung anak hayang maca Quran anak ceurik pan hese tah mendingan mana tah urang maca Quran bae apa anak ceurik antepkeun bae mendingan ngurusan anak orang maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin anak najarik sias alladzina yu'minuna lamun kurang teu diurusan ambalayah ye mendingan sadaqallahul azim gara-gara sia aing geus sangan kurang beres talangaan geus diait gedean keneh ganjaran eta dibandingkeun jeung maca Quran ji ulah asa-asa awewe
ngaji Quran li bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul oh curi anak curi anu luar biasa jajan ya mah jajan melulu beri ke maca Quran sadaqallahul azim. Ketika orang maca Quran geus kesal budak teu daek cirik-cirik heran aing mah. Aing geus kesal ye. Encep apa tuh? Dasar embung meureun maca Quran. Balikan deui ibu, ya ibu-ibu ngurusan anak ketika orang maca Quran mendingan ngurusan anak gede jasa ganjaran. Ulah-ulah eta laki ngagerokeun urang keur maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan. Wait. Quran. Keur nebana emang sia di musala keur maca Quran. Ka dieu. Sadaqallahul azim. Aya naon ka? Hebat. Ulah kieu. Ulaika ala hudan. Wait cak salakina. Salaki tolol beureun. Keur ngaji Quran. Kudu sia nu tolol. Hormat ka salaki. Itulah lagaan. Masya Allah sehingga orang pamajikan puasa sunnah salakina hayang hebatan kene ngaladenan salaki jeung puasa sunnah gedean kene ganjaran mere seuri ka salaki tibatan puasa sunnah urang puasa sunnah kentel beuteung datang ka magrib jeung mere seuri ka salaki gedean mere seuri ka salaki mendingan teu kudu puasa mere seuri bae ka